Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta kusim kuring. Langkum tiakum hayu urang panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sehat saring hidayahna urang sadaya tiasa kumpul dina kesempatan ieu. Tehilap sholawat sinaring salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat. Urang sadaya wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkan tina segala penyakit. Sebab bersih teh merupakan sebagian tina iman. Lamun saupami sadidinten orang tiasa ngajaga kebersihan, insya Allah awak urang oge bakal sehat serta dijauhkan tina anu ngaranna penyakit. Hadirin sadaya, cekap sakitu anu kapihatur diantara singket ti SIM abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.